Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah amma ba'du. Qala sayyidul mu'alliful kitab rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharini wa amadana bi asarihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Ana lajeng kendai ana namatkeun kitab Fathul Ijar. Bismillahirrahmanirrahim. Bagian wakanat mahtubatan. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin wa idza kasur sareng di mana-mana loba naon sikhmud dhairi gajih luarna si mar'ah qadmiha dampal sampean itu si mar'ah wa badannya sareng badan itu si mar'ah aduma maka gede naon parajo-parajo itu si mar'ah wakat sareng kabuktosan itu si mar'ah eta mahtubatan anu dilamar anu dipika cinta ingda zaujia deketeun salakina itu si mar'ah. Jadi maksudna mah awe anu segala gedena atau montok misalnya eta bakal dipika cinta ku salakina itu si mar'ah gitu. Wa idza kanat sareng di mana-mana kabuktosan itu si mar'ah eta nati ata sakoini anu teuas bitisna anu berotot ieu mah. Tongong bitisna teuas pi sulbati dina pada teuasna pena makasanya si mar'ah eta syadidatus syahwati anu banget gede syahwatna itu si mar'ah. La sabarot ya sabar eta tetep lah pikeun itu si mar'ah anil jima'i tina dijima. Wa ingkat lamun kabuktosan ainaha naon ainaha pananduana itu si mar'ah eta kahiyalatan kaya anu dicela kabiratan tur anu gede fa inna maka sanyana itu si mar'ah eta ya dulu nuduhkeun itu si mar'ah nuduhkeun itu kanat ainaha kahilatan ala duikir rahmi kana rupakna rahimna wasogirul azizati sareng ari leutik wasogirul azizati sareng ari leutik bokong itu si mar'ah ma'adamil katib sareng sarta gedena punduk walikatna eta yadulla ninuduhkeun itu sogirul azizati ma'adamil katipi ala andimil farzi kana gedena parji. Ayeuna penentungannya kita Fathul Ijar tere tamat. Bismillahirrahmanirrahim. Napisatun ari permasalahan anu indah. Ayo hadihi masalah napisah indah teh. Qala parantos ngucap salahu kamahu ahli hikmah man ari sajal ma eta wajada anu mendakan itu si man fil mar'ati di seorang istri asarotan kana anu 10 ausopin pirang-pirang sifat palayan bagi maka teu pantes duha nyokotna itu mar'ah duha. Imam menurut sebagian ahli hikmah, setiap orang mempunyai pandangan berbeda-beda nanti namanya gitu. Tapi menurut ahli hikmah bisa jadi seorang itu lebih cantik menurut dia dan orang lain tidak cantik misalnya. Nah eta mah kumaha pendirian masing-masing masalah eta. Namun ieu dina kitab belajar aya sebagian ahli hikmah anu ngajelaskeun mangga cenak wae cenah anu teu meunang anu teu pantas nu 10 teh mana ahadua ari salah sajina itu asaroh eta kaunu kabuktosan itu mar'ah qasiratal qomati anu pendek dedeg pangadegna pendek teuing misalna kurcaci misalna. Nah misalna pendek teuing jadi kitu biasana saurna nu pendek teh bakal pinter cenah kitu saurna teh. Karena cakep antara hati dengan kepala gitu. Wah eta mah dina heureuy kitu nya. Wallahu alam. Jadi tong pendek teuing gitu. Asalna ari anu kaduana eta kono kabuktosan itu si mar'ah eta qasirata si'ri anu pendek rambutna. Asal sore nu katiruna eta ropi atul jasadi anu jangkung teuing jasadna ieu mah jiga tiang listrik jangkungna 2 meter leuwih. Arabi anu kaopatna eta salitatul lisani anu cerewet lisanna. Alami sunu karimana eta kaunu kabuktosan tu si mar'ah eta manqoti atul auladi anu narima pegat budakna atau mandul eta si mar'ah teh gitu. Keturunanna mandul misalna atawa geus diponis mandul ku dokter canak nu kitu mah. Asali suari anu kagenepna eta kono kabuktosan tu si mar'ah eta indah tetep dina deketna itu si mar'ah inadun egois cenah da ini muka dinya ini namatkeun nya
inadun egois atau ingkar wae teu beunang diatur ku salaki. As-sabi'u ari anu katujuhna eta kaunuhu kabuktosan tu si mar'ah eta musrifatan anu leuweuheun nya leuweuheun dalam berhias ya. Mubadiratan tur anu mubadirkeun harta anu ngalebarkeun anu mubadirkeun harta. Asaminu ari anu kadalapana eta kunu kabuktosan anu si mar'ah tawilatan anu panjang naon jadi tangan berarti panjang tangan maling teh anu sok maling eta panjang tangan. Atas anu anu kasalapana eta kunu kabuktosan anu si mar'ah eta tuhibbu mika cinta mika resep si mar'ah azinata kana dandan kana papaes kana dandan diri papaes apalagi keluar jeung dan yang suamina mah hanya sae gitu. Indal huruji dina nalika kaluar atau menor gitu nya si mar'ah teh. Al asiru ari anu ka-10 eta kono kabuktosan si mar'ah eta mutallaqatan anu geus ditolak min goiri hatina salian teh itu jauh jiha. Nah, gitu geus ditolak cenah. Geus pernah ditolak gitu atau parawan loba keneh misalnya yang janda gitu nya. Inta paragat penjelasan itu ahli hukama. Hadal akhiru eta ari ieu anu panuntungan nu akhir ma yasaro makana perkara yasaro muga gampilkeun salih Gusti Allah taala malur Allah lana manfaat ka abdi sadayana jamaah geus ngumpulkeun sanyana geus ngumpulkeun hukana ma billahi tetep ka Allah alhamdulillah sadaya puji wasana sareng kana pangalem ala kulli halin tetepan dina saban-saban tingkah wa azka sareng leuwih alus as-sholati ari kahormatan serta taslim sareng kasalamatan ala sayyidina muga tetep ka Kanjeng Nabi kaguntungan orang sadayana Muhammadin tegas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa man sareng ari saha jalma walahu sareng anu mikaresep itu si walahu nu mikaresep itu si man khairu sahabi kana pang alus-alusna sahabat wali sareng keluarga Kanjeng Nabi wa nasallu sareng nyuhunkeun abdi sadaya Allah ka Gusti Allah taala ayu wafiqona kana yen maparinan pertolongan taufik Allah ka abdi sadayana lisolihil amali kana alus-alusna pirang-pirang amal amin wa ayya umma sareng yen nyurambahan Allah nafa'a muga ngamanfaatkeun hadhil kurosati kana ieu pirang-pirang kurosah kana ieu kurosah kana ieu lembaran al haqirati anu hina itu kutawaduna musannifnya liman ka pikeun jalma hiya ari itu kurosah lahu tetep ka eman minan nisa'i ti pirang-pirang istri wa rijali sareng ti pirang-pirang pamegat amin ya Allah ya rabbal alamin amin muga nyubadan Gusti Allah ka abdi sadayana kultu muga menyubadan doa Allah ka abdi sadayana kultu ngucap kami kama saperang perkara kola anu parantos ngucap ti syair amutu wa yabki kulima katabtuhu fayalaita man yaqra kitabi daliya amutu maut abdi wa yabki sareng tetep kulima tetep naon kulima sama perkara katabtu anu geus nuliskeun kuring kana itu emak abdi mah tapi tetap saya tulisan mah gitu bakal dimanfaatkan masyaallah kan payalaita maka aduh hayang teuing jalma man aduh hayang teuing man jalma ya kalau anu maca si man kitab kana kitab kami dalian ngadoakeun man ka kami sareng musannif teh masyaallah wallahu a'lam bissawab alhamdulillah tamatnya. Alhamdulillah tamat kita patut ajar ngadares kersaning Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan dilancarkeun mudah-mudahan dibarokahkeun hapunten sadaya kalapatan jisim kuring wartosan bae bila mana aya makna tarkib sareng sanesna nahu sorot bila aya lepat lereskeun we ka sim kuring mudah-mudahan ada manfaatna ieu darasan patul ijar di qawli ke akhir ya Allah amin ya rabbal alamin wa nafa'na bi ulumihim fid darwini wa amadna bi asyrihi amin ya rabbal alamin al-fatihah a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin wabillahi taufiq wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.